Don't like, comment, dan subscribe. Ay gawe guys di kuliah can ku Pak Haji nek hayang shopping ka lewe. Nyawa po guneng. Ya kay mah yogi geger penting eueuh yang mana? Atau coba kita yang kendai ka itu. Engke deh lah. Ayo mah coba panggilin kopi lah. Lieur isirah duh. Ay kopi di mana? Puguasan lagi kopi na beak. Kalau kopi naon we lah. Yang penting mah hideung. Saha kopi na. Neng ya kopi apa naon? Kia amat hideung na. Minum gitu kau. Neng, ayo kopi naon? Pancen naon bae nu penting mah hideung. Aja eta kopi naon? Ieu. Bener ya anak sabut. Neng, mudah-mudahan we orang lain akan Pak Haji menang duit. Heeh. Ya para pejabat. Kenapa nih dia? Oh, benar ya pejabat. Para pejabat kenapa nih dia? Nemu Pak Haji tuh? Oh, benar ibu nak. Bang, nemu Pak Haji tuh? Haji naon nih? Haji, Pak Haji. Pan haji loba nih dia. Haji naon? Siapa nanyakan haji naon? Haji Asep. Pan di dieu teh loba haji. Haji Usman, Haji Dolan. Aisyah nanyakeunna sing puguh atuh supaya kami ngajawabna nyaho deui. Haji naon kara? Haji naon kara neng? Teu nyaho. Haji Asep mun teu salah mah. Oh, Haji Asep. Tah Haji Asep mah biar ka teh kara keluar. Mawa eta kendolan teuing duit teuing naon. Cik bae ku sia susulan ka ditu. Oh, atuh nun atuh para pejabat. Kayak lah mang, kayak eta ti tadi pejabat be. Naon sih artinya pejabat teh? Bener siapa? Pejabat teh pengangguran Jawa Barat. Sabut sia. Dak pemaja kenal gelisnya. Anjangan tah. Sia eta jeung salakina. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Naon Om? Ini Pak Haji ya. Oh, Papi. Aya tuh di goa. Bi, tadi eta muka dieu. Tong saha? Teu nyaho. Saha nya puting-puting kieu? Kita asup bae ka dieu. Ka jero. Siap, Bi. Mang, kita ke jero wae, ku Abi. Assalamualaikum. Damang Pak Haji. Alhamdulillah. Mangga calik gerak-gerak Pak. Mohon Pak Haji. Ngomong-ngomong ieu saha? Mang Anwar lain. Nya mohon Pak Haji. Aya perlu naon Mang Anwar ka dieu? Puting-puting. Kieu Pak Haji.
Hampura satu acana yang ngaganggu ka Pak Haji karena istirahat. Melo we mang jeung Pak Haji ya. Oh, nuhun Pak Haji ya gitu mah. Kieu Pak Haji, abdi hayang nanyakeun eta teh kuliah gawe. Kedeung mang, maksudna mang Anwar nanyakeun kuliah macu lain. Tah heuh eta Pak Haji. Da utang ka warung geus loba. Astagfirullah tabarakallah mang. Aing masalah kuliah mah samemeh anggeus macu ge geus dipasikeun ka Mang Yogi. Kita dibagi dua ku Pak Haji. Mang Yogi jeung Mang Anwar. Atuh Mang Yogi mikeun ka abdi Pak Haji duitna. Tadi ge abdi ngopi meunang ngerok dina panci, Pak Haji. Atuh kumaha deui ya, sakitu ayana da cek age asal we hideung. Heuh dan neng mah kemong. Geus sok parasea isin. Geus ngopi encan ayeuna. Encan sih Pak Haji. Yang Enaon Abi? pangilukeun kopi Mang Anwar. Siap. Ulana gelas we. Haju dina naon Abi? Eta aya deui nya di handap akuarium kosong. Nah akuarium kosong bae nyadugna. Leut ah. Mun Jang. Kasep gini nganteran kopi mah. Thank you atuh. Agra leut Mang. Kopina. Neng, aleut ceherang we jeung Neng mah dah. Oh mohon Pak Haji, ditampinya. Moral. Tong repot-repot Pak Haji lah, sekalian jeung kue namun ayam. Lain Pak Haji, tapi eta Mang Yogi can mikeun duitna ka abdi atuh. Aduh, dudu. Ieu si Yogi ngalalaurakeun kana kesang batur. Haju ieu nasib abdi kumaha geus kieu Pak Haji. Da abdi geus boga rasiko kieu jeureuk pamajikan abdi ge ieu. Lipeun geus ganti jeureuk tuh ku cemong. Ya, pan isin ulah dibejakeun. Geus ah sok saruat di dieu. Tenang eta mah urusan Pak Haji. Atuh Pak Haji, arek geura balik dia geus peuting ieu si Neng melang. Oh, atuh geura weuh mah. Kedeung atuh nya. Aya jeung ongkosna. Ya, pemulangan eueuh cepet. Atuh Pak Haji. Nuyu bae atuh. Ulah Pak Haji, ulah. Ya, iya bae. Ulah. Oke Pak Haji nya hatur nuhun lah. Atuh. Arek geura weuh. Enggar ada di jalan ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Enggar ada di jalannya. Bisa cara. Mohon Pak Haji. Iya duit tadi lain pego. Ya gocap. Salah mikeun aing ka Mang Anwar ieu. Gara-gara si Yogi aing nombok kan hajuna mah ieu. Nuk mikeun gocap ge jadi cepek ka budak. Aduh. Wah, duit tah, gocap tah. Cokot tah ku aing. Weh, Lumayan menang duit gocap. Gi. Di mana? Pak Haji. Coba di situ dong. Pak Haji, assalamualaikum. Salam. Aya naon Pak Haji? Ya perlu ganon saeutik. Ngobrol kena naon? Iya, aya si Anwar ka dieu nanyakeun duit. Eta duit mesti dipikeun ka Mang Yogi. Mun pulang teu dipikeun ka si Anwar. Ti kamari oge diteangan wae si Anwarna, tapi teu kapanggih Pak Haji, meuni beak meureunnan daratan lautan. Anu bener Mang Yogi. Neangan maena teu Terus sok kapanggih. ngecap. Nyarakeun Pak Haji bae nya si Anwar bieu jeung pamajikanna ka dieu. Aduh. Pak Haji. Geus namanya. Pan kemarin geus dibere duit 1 juta ditaduhan ku Pak Haji. Isukan bikin ke Mang Anwar 500.000. Terus isukan gawean deui sawah itu nu di ditu. Da Mang Anwar pundung. Mungun gawe deui. Make pundung segala enak. Atuh barina. Geus teu butuh lain Mang kana pagawean. Atuh butuh Pak Haji kana Atuh kunaon? Eta duit teh dipikeun ka si Anwar. Can kapanggih jelemana, lamun kapanggih mah dibikeun. Lamun kapanggih mah. Kan salembur meureunna. Salmun ge apa mah di sawah wae ka nyahoan. Pantesan eta beungeut. Mun koromor kitu. Duh, kos boga banget ganteng weh. Banget eta oge kos kalapa cumplung. Bubuhan haji we ku aing dihargaan dundungan aing. Sok mere duit. Ngomong naon ge? Ngomong renyang gitu. Henteu Pak Haji. Geus namanya. Lamun duit isukan teu dipikeun ka Mang Anwar, lu Haji N. Maksudna NNT naon Pak Haji? Dipecat ku aing. Ulah tuh Ulah Pak gawe Haji. deui isukan.
Oke, abi mau dahar atuh si Pak Haji. Geus cenah magrib balik dengan sepenting isukan pulang teu gawe deui. Titik. Ya tuh Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalakah aing nu cium tangan. Oke. Dua kali aing kabobolan. Nah, masuk gereja saya kieu ya. Kalau si Haji sabut amat garing-garing. Sabut, gedapetan saya tuh supaya gede kan orang. Siap, Bos. Beres, Bos. Sip lah, pokoknya mah rokok jinggo sebelum tewang. Aing gawe sorangan wae. Si Anwar perek gawe. Kumaha kagawean moal ieu aing. Hajuna mah aing daek teu daek macul sorangan. Kudu kagawean kabeh meureun ku aing ayeuna. Ya aing nu kumaha maculna cai sagede kieu. Aduh, saya nu menet ya kira-kira teu girang. Mun kanyahoan ku aing ieu nu menet cai, udah ku aing ka mana wae ge. Ka kolong langit, ka India, ka Pakistan, ka Singapura ku aing diudag sugan. Tapi lamun aya ongkosna, aya eueuh mana ngarugian. Panasaran aing ngajuna diudag abrik bawa ku aing. Oh, eta jelema nu menet cai kana si Haji. Keun ku aing. Si, lain nu menet cai euy. Maksud mamang naon? Kunaon cai ke sawah si Haji dipenet. Aing nak macul garing teu bisa. Kumaha aing beh, sawah-sawah aing. Oh, kitu carana mah sia ngajak ngesang ka aing. Layanan, Bos. Leutik urusana. Itu naon itu? Lepaskan, wani mana serangan-serangan sia. Aduh, rasa wani mah. Gedeng sia, lamun wani ka aing. Sok. Mangkana Bang, ulah sok saraka. Ampun. Ampun. Pero